karesepna hingga jadi pegawaian, jadi ma'isyah. Wari dituluikeun ketika ihram. Aya larangan ketika ihram nu leuwih berat lantaran orang-orang Arab teh ku hobi-hobina ngalah hewan, ngabuburon, sehingga teu aya waktuna beurang jeung peuting teh ngalahan hewan bae. Setelah Kangjeng Nabi ngainstruksikeun haji ketika ihram aya larangan-larangan, ieu ayatna ieu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai jelema-jelema nu iman, alladzina amanu ay mukminun mukminat, para mukminin para mukminat, urang mana bae, rek urang Arab, rek urang non Arab, Indonesia, Malaysia, talankum nabai mukminin mukminat kade wa antum murum ketika anjeun ihram teh la taqtulus sayda, ulah ngabunuh hewan-hewan buronan teu meunang keur ihram. Mantep keur ihram aya larangan hiji teu meunang make pakaian anu ngaput. Mun urang keur ihram kemudian maka pakaian nu ngaput ngahaja fidyah. Kedua teu meunang nutupan sirah, mun urang nutupan sirah ngahaja fidyah. Teu meunang ngaguntingan kuku, mun urang ngaguntingan kuku hiji saleter dua leter tilu embe hiji. Larangan keur ihram. Itu kene pemenang ngagunting atau nyabut buuk mun hiji saleter dua leter tilu mbah hiji, loba larangan-larangan. Pemenang make sesengitan orang keur ihram nailah kena fidyah. Itulah keur ihram mah teu meunang nya make sesengitan kecuali darurat. Kayak ning orang puyeng kemudian make minyak angin depan sengit eta mah teu naon. Tak itulah diantarana deui sajabat hiji bajeng muqaddimah jima teu meunang keur ihram mah oge ngabuburon teu meunang. Jadi keur ihram ngala uncal, keur ihram ngala embe kaleuweung, ngala onta imar teu meunang. Ieu nu matak dicaritakeun teh lantaran ieu kahobi urang Arab. Ari nyaritakeun kitu ngabuburon di Indonesia mah emang urang Indonesia mah tersepeun. Nu mantak cek urang Indonesia, ai keur ihram sih ngabuburon nya heran ja moal meureunanan. Cek urang Indonesia lantaran di imana ge atuh tilo. Moal ieu urang Arab pan baheula karesepna, kahobina sehingga jadi ma'isyah. Mantak dilarang ke ihram teu meunang ngabunuh. Teu meunang kecuali nu lima nu diihtilafkeun antara para mazhab, khamsu sawabiq la junaha lil muhrim. Assalamualaikum. Liuk kotalna nu lima binatang nu ngarusak bagi nu ihram henteu naon tah mamaehan nu lima mah. Komo teu keur ihram mah di urang. Di Mekah ge teu naon komo di urang. Mana? Nomor kahiji al-hadatu. Eta alap-alap. Nomor kedua hida. Hida teh bangsa manuk. Kitu nu galak teh. Nomor katilu hayah. Ya ne hayat teh orai marga obat gitu Pak Roh berit eta mah meunang ku urang tah termasuk bangsa hasyarat meunang dipaehan tah mah hasyarat bangsa kalabang bangsa kala nu kos karit cacakan nu ieu ge teu nanaon ku urang dipaehan nang ganjaran asal dipareta mah nang ganjaran nya heulang tah hidat teh heulang ku urang ditembak menang ganjaran pae ulah didahar tapi haram
itu kene alap-alap tembak orang paeh menang ganjaran orang sebab dititah tama-tama dititah dipaehan berit paehan masalah berit si ada ulah birit tak macana berit aduh tikus berit paehan paehan itu mah gak rusak tama kos gitu kan berit ya kuari mah geus teh berupa berit deui berupa dasi beritnya make dasi sok ngabolongan nya jasa sarua bae ada yang meninggal Haji Jaya Kampung Gubug jam 9 di Sindang Jaya tolong diumumkan Pak Kiai Haji Jaya Kampung Gubug innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta kos kitu berit bayat alap-alap helang orai berit eta paehan tah nya nangan lamun aya orai parancahan heula mun aya di imah urang aya orai hideung parancahan heula azanan heula adanan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ulah qobat dari salat asyhadu an la adanan aja nyana ngaringkel tutupan ge kurang tutupan ke bakul tah kana tinggalkeun kadinya deui eueuh berarti jin orang hideung teh kos kitu atawa dibuka aya keneh parancan ku urang ieu mah imah orai lantaran imah malain tempat sia orai na iya aing asa kaganggu memeh ku aing sia dipaehan maning indit bae mun sia teu indit wayahna beusi aing maehan sia na ieu ulah nyalakeun aing geus antepkeun tutupan tong tinggalkeun eueuh mun bener jin ilah mun aya orai di imah warnana hideung na ieu mah parancan heula adanan heula anakalana jin sing ade gitu kitu kene berit teh aya berit asli aya berit azab ti Gusti Allah datang aki-aki mawa kisah biasana teh neuleuan nyana ka sawah aki-aki heula aki-aki mantak eta aki-aki teh sing ade besi raja berit gitu beneran iya mah henteu sambarangan datang gitu bae berit teh henteu aki-aki heula neuleuan nya ge ja utusan Allah aki-aki teh raja berit nya teh ngambean heula set ieu pare ieu oh nu bogana ge diambean ku nyana oh ieu mah tirok ngazakat ieu diambean belah dieu bandean da dieu tah lamun geus mayoritas di dinya teh teu beres ka Gusti Allah tengah zakat ya atau wajada teh babanda bae eta dilepaskeun beurit ka dinya ter nyanana lep eueuh eta mah beurit eta mah sanajan dipaehan ge loba bae bakalna eueuh na ge eueuh sorangan ieu bakal lamun ku urang dipaehan dibeulem misalna atawa dipek-pek gering ku paehanana eta beurit masih ngade ngan bedana deuleu lamun aya berit kos gitu deuleu mun aya berit lamun ku urang dideuleu tek bae nyana bangun neuleukeun gitu eta eta berarti ulah dipaehan tah mah lain sambarangan berit eta kos kitu sia ada eta mah beda eta mah geus kos kitu bae eta mah asal urang tewak hiji deuleukeun ku urang nyana kitu lain berarti geus ya maling dikasaokeun swadaekna sia aing sieun neuleuh sia berit eta kos kitu ge eueuh sorangan lamun urang kitu bisa neuleuh di alam eta aya nu teu neuleuh mah teu dibawa pakai kisah dibawa engke nya berangkat deui misalnya ti Karawang ka mana ka Cianjur naik mobil biasanya naik mobil ngobrol biasa juga urang itu lamun nu nyaho di alam nu eta engke nya turun di pasawahan teu di amban heula gitu baik sunnatullah ini dikirim berangkat ke Tangerang ke Cikupa kesempatan pasar geus mente
jauh sawah ieu be aku pabrik kos gitulah berit dipayahan mah masalah teu doraka teu naon ngan eta balantaran keur ngazab sok malik ka urang kos keong sarua bae keur diazab ku Gusti Allah wa kos kitu nya ieu alap-alap helang orai eta mah sunah malah dipayaan nya lajuna lil muhrim kitu yuktalna dipayahan nu 5 teh dosa kanu ke ihram ge komo nu lain nu ihram nya eta lah nu 5 eta mah hasyarat ge hasyarat kurang sunah dipayahan hasyarat teh binatang-binatang anu di taneuh nu sok hiberan eta binatang-binatang geus dipayahan masalah ieu carita syariat iyalah keur carita syariat nah ieu keur ihram ihram teh sing ade ieu kulantaran kuari mah ieu jadi ngaji manasikna kadang-kadang atuh didadak pan aya santri mah datang ka bab haji diaji beda ku santri mah teu ka Mekah teu naon diaji ke tamat balik deui diaji deui gitu ketika ka Mekah bae tinggal muka doang teu japuyeng cek janten teh ngaji da puyeng nah geus pernah diaji kan aya di lembur ngadadak aya jelema hajina haji ifrad pan haji teh tilu aya haji ifrad aya haji tamatu aya haji kiron mun haji ifrad ngaheulakeun ihram haji mandarikeun ihram umroh sapaket haji jeung umroh teh sapaket setiap urang munggah haji kudu jeung ihram pelaksanaanana imah haji heula wa imah ihram lamun haji heula ihram panderi ngaranna ifrad lamun kitu umroh heula kakara haji ngaranna tamatu lamun barengnya haji nya umroh eta adalah kiron kitu bae haji mah mentek teu kaharti lamun Muhammadiyah mah ngeueukeun haji tamatu nya nama haji teh ifrad bae lantaran Kangjeng Nabi teh ifrad wah pendek pikiran da Muhammadiyah Muhammadiyah mah ngaulakeun haji tamattu teu sahiji bae lantaran Kangjeng Nabi ketika haji wada teh hajina haji ifrad deuleu atuh dina Bukhari-na aya sahabat bebeja ka Kangjeng ya Rasulullah pan abdi mah ieu deuk umroh bae heula ti heula aju abdi mah deuk buka lantaran abdi mah boga kasakit cak Kangjeng Nabi lah haraj silahkeun deuk umroh heula mah tuh abdi mah deuk nuturkeun Gusti Rasul bae cek Gusti Rasul Tuhan nek naon ulama atuh ihramna ihram haji mah ifrad berarti pan Siti Aisyah di dinya ceurik kunaon Aisyah ceurik aduh cenah kula mah ieu kumaha ieu kunaon kumaha kunaon atuh cenah ieu mangkaning keur ihram aju ieu head atuh head si ceurik cek Kangjeng Nabi teh biasa anak Adam awal kudu head aja itu kumaha teruskeun ihramna ulah jadi masalah aju atuh terus suku pula salat terus ka Muzdalifah terus ka Mina geus bae jadi haji mah teu boga wudu ge boro-boro teu boga wudu bugu head ge jadi munggah haji mah head bae ge jadi mantak ulah bingung ku babacaan munggah haji mah ulah bingung aduh cenah kiai kula mah kumaha ieu naon untuk bisa babacaan anak head ge meunang head maca naon coba head ayo sia oh cenah ngeunaheun mah jeung kiai mah dasar teluk babacaan sia mah itu masalah datang ke Arfah batur mah istighfar 1000 kulhu 1000 dan baca-baca nu lain deui nya na datang ke Arfah salat lohor asar ge henteu lewat terus udang-udang isya di kamana nih hoi Muzdalifah ya aing kodo heula kodo zuhur kodo asar ieu keur carita itu ke Muzdalifah datang ke Muzdalifah batur mulung batuk SD ieu budak poar aja sih diudangan mulung batu siang geus aing moal mulung batu aing ka mana ya ka Mina ayo ka Mina datang ka Mina batur jumrah SD ayo diudangkeun heuy sia
di kemah eta sih aing mah jumroh aing ke bae penting jumroh na sekaligus aing malah pokona penting akobah jeung sakabehna bae geus lah isu penting na eta kos kitu teh jadi teh munggah haji mah babari jasa munggah haji mah hees bae ge jadi tah cak mah hees mantep ya atuh jadi ulah bingung gua babacaan head bae Siti Aisyah manggaring jadi geus beres ya ka Mekah Abdurrahman kakakna Aisyah dipanggil Kangjeng Nabi Abdurrahman tah Aisyah teh pantacan umroh kuari umrohkeun geus haji heula beres haji nyana geus sehat geus tawaf ifadah berarti geus suci tawaf ifadah sa'i beres kuari umroh Abdurrahman kakana anterkeun ka ditu ka Naim nah anterkeun balik deui umroh jadi haji na Kangjeng Nabi ifrad Siti Aisyah ge ifrad sahabat-sahabat anu sejen lolobana tamatu cak Kangjeng Nabi man kana lahu hadiun saha nu boga hadiun bawa ka dieu yuk bareng gula urang ifrad nu sejen sahabat anu tamatu bahkan aya nu saurang abdi mah landek dihijikeun bae lantaran ieu mah darurat mangga bae cak Kangjeng Nabi nu saurang mah dikironkeun nya haji nya umroh deuk gegeraan balik masalah mantak tilu haji teh eta mantak lamun Muhammadiyah kudu ifrad bae salah total jas sahabat ge dimanggakeun ku Kangjeng Nabi balik di Muzdalifah ka Mina bebeja ka Kangjeng Nabi cak sahabat teh abdi mah erek balang jumroh bae Gusti balang jumroh heula ka karak tawaf ifadah if'al wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon cak nu saurang abdi mah rek ka Mekah bae lah jadi teu ka Mina teh Jumratul Aqabah berarti tas di Muzdalifah teh ya belok ka Mekah abdi mah bade ka Mekah bae ya Rasulullah erek tawaf ifadah kemudian saya ke kakarak ka sore abdi mah rek Jumratul Aqabah cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj laksanakeun teu dosa teu naon meunang cak nu saurang teh lah abdi mah erek jumrah tas jumrah terus mencit korba mencit dam lah berarti eta mencit dam teh nyana teh tamatu cak Kangjeng Nabi ifal wala haraj nu saurang teh abdi mah deuk ka Mekah bae tas di Mekah ke deuk tenang-tenang bae haju ke mabit teh deuk peuting bae abdi mah peuting ka Mina ke balik ka Mekah peuting ka Mina balik ka Mekah deuk kitu bae Rasulullah ifal wala haraj silahkan bae kabeh dimenangkeun ku Kangjeng Nabi malah mah abdi mah moal ka Mekah cak urang Cikupa ifal haraj tah mah aduh Gusti Allah babari bab haji teh eta lamun nyaho mah babari jasa endeu kukumaha ge mangga asal sing hade bagi nu endeu ka Mekah kuari besi engke mabit di Mina moal simpan kuari teh eta Mina jadid eta mah teu sah tah mabit di dinya ulama Mekah ge nu asli mah ngatesahkeun di Jawa Timur nu asli mah ngatesahkeun ulama-ulama anu nyekelan kana ucapan Kangjeng Nabi Mina bainal jabalain antara dua gunung tah eta ngaranna Mina mabit teh di dinya kuduna kumantak baheula mah brog di dinya aya tukang baso aya tukang lotek mabit teh di dinya ngahiji jeung tukang baso jeung tukang lotek bari nungguan mabit datang ka nisful lail kuari mah diburak-burak pan nah kuari mah marabitna teh di kemah mah lain Mina tamah mantak dijieun lah terowongan dua makaning kuari mah terowonganana hiji terowongan pertama muaisan nomor kedua terowongan kadi buki jauh bae jadi tidinya kadinya bangsa 3 kilo tak ka Jamarot ta eta teh wayahna teh jamaah haji nu di kemah sanajan geus disahkeun ku pamarentah dengekeun ulama nu asli ieu mun hayang bener ieu mah keur carita yang bener ulama Arab ge hada Mina jadid kunaon tuh nyana di ditu nanyeun merek Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna hayu bidayah jeung nihayana tetap ditulis padahal kita ulama pemerintah Arab geus bae itu ge Mina kene atuh ulah ditulis bidayah maka ditulis di ditu Bidayatul Muna di ditu Nihayatul Muna cak nyana ge mimiti Mina mah ieu
tuh tungtung mina mah iya talamun nek mabit mah di dieu cak urang Arab keneh nu bener jadi tulis di dinya aya gede Bidayatul Muna di luhur gunung aya di luhur gunung gede Bidayatul Muna aya deuleu ge ka bakuna ka ditu anu ka ditu nu teu ka ditu mah neuleuh naon aya nyana ge nyieun mah nyieun lantaran geus teu katampung dibejakeun ku sungu di Arabia ada muna jadid tetep bae nyanana ge nyanana urang ditu lamun deuk mabit kadinya bae belon teh coba atuh nu belon urang Indonesia nu kabobodo geus di dieu bae jariweuh meureunanan jauh lamun terus-terusan mabit di dinya tah mabit di kemah mayardam embe hiji embe tamatu hiji embe teu mabit di Mina bongan di kemah bae hiji dua dipencit di ditu lain di dieu sing ada cenah aing mah dua tak embe engke bae dipencit bari eka anak aing blon sia mah tuh nya jadi sing ada tah nu kuari ka Mekah tetep bae ulama-ulama mempertahankan kula ge menang ti abah kula menang ti guru kula di Garut menang ti guru kula deui di Jawa komo ieu mata Ki Muhyiddin Kosambi mah njelaskeun singarade nyanyana mah unggal taun kan kamu kabeh singade lain mina teman lain mina kayak aya Bidayatul Mina ditulis kene ku ari ge mimiti mina artina Bidayatul Mina teh di ditu da Nihayatul Muna tetep eta bae jadi patokan tah lamun saya bidayah tungtung terowongan aya tah Bidayatul Muna eta bener di ditu aya di gunung luhur Bidayatul Muna oh belah ditu Nihayatul Muna aya tah eta mabit mun teh di dinya atuh enggeus dam lamun teh ama urang teu mabit di Musdalifah dam lantaran sistem taradudi jadi aya genep pangkat saperangkat dua perangkat tilu perangkat empat perangkat lima perangkat genep perangkat bahkan lamun 7 mah muasasana bisa dasang ka 10 teh eta lamun nu awal biasana diberangkatkeun jam 10 datang ka Musdalifah atau jam 9 ngan kuari mah taradudi mah ngahiji di Mina nu datang jam 9 nu datang jam 10 nu datang jam 12 nu datang jam 1 nu datang jam 2 nu datang jam 3 ngahiji bae di Mina ayang ke bendera Indonesia ngaranna karangkeng tek we di dinya tah anu terakhir mah kadang-kadang anu datang ka jam anu nomor 11 mobilna nomor 12 tah mobilna tah eta teh biasana datang ka dieu subuh teu mabit tah di Musdalifah teu mabit tadi Musdalifah teh teu mabit datang ka Musdalifahna subuh na eta teh embe hiji itu cenah sama ja urang mah teh nyaho ieu darurat meureunna nanti mah keur carita mun ku sia didorurotkeun kos kitu embung mayar embe atuh olos dan cek ulama embe bae hiji lantaran naon lantaran bisa urang ti Arfah ka Musdalifah lempang deket di Arfah teh lempang ka Musdalifah motong jalan Kendal ka di jelah deket jekeus urang ku teu ngupayakeun lempang nungguan mobil darurat jadi leungit mantak lawan atuh lempang jadi deukeut sama kadinya kulantaran udah teu ngupayakeun lempang teu darurat embe hiji berarti ti Mina ti Musdalifah ka Mina deket jasa tama deket artinya paling ge 3 atau 4 kilo deket jasa Masya Allah pulang balik bae ge eta karyawan ka imah ka pabrik sabaraha kilo jak kuateun kunaon atuh aya ti Musdalifah ka Mina nah eta teh deket lamun sampekeun ka urang tek bae gitu tapi tama jumroh masalah tama sakadar jumratul aqobah doang kan tanggal 10 mah muru afdol doang nu sok loba nu muara rawat ya muara rawat pernah bahasa sebara ratusan pernah ribuan eta mah geus rahasia Allah bae geus didinya lantaran muru afdal pada desak waktu duha mulai di jam 7 jam 8 jam 9 wah macet jelema didinya kok bisa kitu sih lantaran mazhab Hanafi kudu jam sakitu bae mandak eta mazhab Hanafi memaksakeun jeung Maliki teh kudu didinya bae lantaran perbedaan jeung urang Aisyah Syafi'i mah kira-kira atuh make waktu Abdul mangga nya nama wajib kudu jam sakitu urang mah kan henteu geus Abdul doang daripada macet
mendingan engke bae dioper ka asar macet keneh poe eta mah engke bae ka peuting masalah geus jam sababaraha ge malah manini mah aing mau jumroh mayar bae ka kepalana aduh sama masalah teu jumroh teu naon gitu naon sakabehna tanggal 10 teh jumroh tanggal 11 teh jumroh tanggal 12 teh jumroh tanggal 13 teh jumroh aing mah mayar bae moal kudu jumroh masalah tah aing mah mayar moal jumroh moal masalah mencit embe babari jasa ditanya can dek jumroh moal kunaon tuh mah capek moal ngulikeun atuh ngulikeun moal kunaon teu boga duit geus ajeun kunaon tuh di Mekah aing mah nguli embe beres Masya Allah babari jasa kan ulah diomongkeun atuh ka batur mesti merli embe kabeh nyeukeun carita ngaji babari tah bab haji mah nah iyalah beres jumroh urang jumratul aqobah tahallul ngaranna tahallul awal seluruh paharaman haji geus jadi menang kecuali hiji jima doang nu can menang jima doang teh nu can menang ai perkara beneran terjadi blon jasa ieu ulah keur di Mekah bae kiai cenah aya masalah naon masalah naon lamun urang mantos di jumroh kemudian tahallul eta geus tahallul awal can tawaf ifadah jadi can boga haji gede eta teh kakarak tahallul awal ngaranna mun salam kakarak ulu salam ka katu doang can ka kenca oh nya aju naon nu diharamkeun kabeh geus halal kecuali jima ieu mah aya jamaah urang mana urang Tangerang na mana deket kiai ge cenah deket tetanggana nu aya naon ieu ieu kakarak tahallul awal jima kumaha tah lah sia macam-macam di mana jimana sakieu gunung dibawa ka sisi gunung bugu eta Masya Allah jelema ku teu kuat teuing meureunnya sakitu loba jelema pan ribuan eta kudu mawa ka sisi gunung keneh bae ya Allah geus teu perlu mandi heula meureun tah mah geus dicokot parduna bae geus eta kumaha eta rusak tah haji tah rusak ieu terjadi ya urang Tangerang ya Tangerangna urang Pasar Kemis beneran kecamatan doang lain tetangga aing tapi aduh Masya Allah ayah baik dan nukas gitu Masya Allah setan eta di Mina teh ayat merek mawadi'us syayatin jadi tempat setan sebab baheulana Kangjeng Nabi Ismail ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim tas di jumrot di dinya teh cak Kangjeng Nabi cak setan teh Ibrahim nya aya bapak kudu mencit anak bohong eta ngimpi nyokot batu Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahirrahmanirrahim rajman lisyayatin bismillah Allahu akbar joger jumratul aqobah jadi tak pelebah dinya ya setan baheula tah pel jumratul aqobah teh setan tah baheula di dinya timpah ku Kanjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar rajman lisyaitan kalawan nyebut jenengan Allah Allahu akbar aing ngabalang setan joger jadilah jumratul aqobah teu meunang ku ariwan setan sia ditimpa sia ku aing ulah geus lain setan deui ku ari orang Turki keur can kuari can ku sieu keur baheula mah bisa keneh ka dinya pan naik kana ka dinya nyekel sendalnya nah dicekel mun sakumaha mah setan sia urang Turki tah mah aju urang Indonesia mah pan nurutan mah lulu geus teh nyaho kaler kidul pajar bener dituturkeun deui ku urang Cikupa setan sia wah dasar urang Cikupa blon tapi nu gol karna eta mah ya Allah ya Rabbi tungtun deui datang ka Jumatul Wusta nah kuari mah ngabisiki ka Kangjeng Nabi Ismail manya ya bapak kudu naon gitu ngaranna mencit anak ti dituna berarti bapak bohong impianana nyokot Kangjeng Nabi Ismail bismillah Allahu akbar rajman setan syukur ditimpa ku Kangjeng Nabi Ismail bapak aing mah nabi rasul impiana bener goblok sia setan jadilah wusto nu kuari ku urang tah dibalang teh bismillahi Allahu akbar wusto teh ta eta teh Kangjeng Nabi Ismail baheula timpahanana tah teu meunang di setan-setan geus ibadah kuari mah geus ibadah jadi aya 3 engke di ditu nah, tanggal 10 mah eta doang hiji tah Aqobah tanggal 11 mah engke di ditu tuh ula usto Aqobah
nah iyalah Aqobah nu deket ke Mekah kaditu mentak lamunnya homa madep kiblat deket ieu Aqobah mah sabelah tadina kitu ku ari mah jadi biasa kabeh jadi bebelahanana belah dieu Mekah aya di ditu urut bebelahanna di dieu urang di dieu tah ngabalangna bismillahi Allahu akbar lantaran loba jelema je itu nyaho kaler kidul madep mana sajalah hese atuh geus anu kakarak sakali mah komo henteu nenget-nenget urang tuh ai kula mah baheula dibawa pan ku abah teh tah ieu di dieu sia ieu tah ngabalangna Mekah itu tuh tah keur sabelah keneh jadi urang di dieu ngabalangna madep ka ditu beres jumroh doa madep Baitullah langsung tah ilah jumroh nu paling deket Jumratul Aqobah tah eta madepna ka ditu ke urang ngabalangna ka mana ka ditu tuh ka teureut da ka ditu mah atuh hese nyontoh anak-anak jing kumaha insyaallah nah ieu mah keur caca paharaman keur ihram ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wahai jelema mukminin mukminat ulah rek ngabarunuh maraneh kabeh kana buburon bari kaayaan anjeun keur ihram muhrimuna bihajin umratin bo ihram haji atawa ihram umrah kumaha lamun mayan wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am saha jelema anu ngabunuh di antara aranjeun kabeh bari ngahaja eta teh teu meunang sambarangan kena sanksi pajazaun ay fa alaihi jazaun atuh kena sanksi kumaha sangsina mislu ma qatala kudu ngagantian samodel anu dibunuhna naon minan na'aminya eta tina pirang-pirang ingon-ingon kumaha nganyahokeunana yahkumu bihi zawa adlim minkum anu nganyahokeunana anu bakal ngahukuman papada anu akur binatang ieu mun dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung ieu mun ieu dibunuh akurna jeung pan hese ngabuburon mah meunang hiji nu hijina kan kabur ngabunuh nu eta nah eta teh kudu disangsikeun sangsina teh kudu nu akur jeung eta nu lindek nu mana pan mun nyokot deui itu ya hese pan eta mah kesit ku ari mah nyokot nu babari digantian nu nganyahokeunana nu ngakurkeunana zawa adlim minkum asal geus patali jeung hukum bae ngaji mah hese ngaji mah Al-Qur'an lamun geus patali jeung hukum mah hese timbul bakalna pertanyaan hiji ku ayeuna bahasa wa man qatalahu minkum muta'ammidan kumaha lamun henteu ngahaja berarti ieu tah ta'ammud eta ngajadikeun syarat kana wajibna jaza geus mata wujida syartu wujidal masrut wa matan tapas syartu intapal masrut aya syarat aya masrut eueuh syarat eueuh masrut anu ngaji mah jaheuh tinggal nu teu ngahiji aing mah surutu kitu heran surutu naon eta kiai teu ngaji hese tah itulah geus aya bahasa muta'ammidan kumaha lamun teu ngahaja nah kumaha lamun teu ngahaja iyalah sanksi-sangsina urang mah hese ngabongkar langsung dina Al-Qur'anul Karim serahkeun ka ahlina saha sahabat nu mantak cek di dina ge ya kumu bihi zawa adlim minkum teu sambarangan ngakurkeun nu dibunuh kudu akur jeung gagantina nu mana nu bakal ngahukumanana lain kudu sambarangan urang Arab tapi yahkumu bihi zawa adlin dua jelema lalaki anu adil anu nganyahokeun kana sifatan hewan-hewan tersebut geus serahkeun ka sahabat anu ngarti geus dibukukeun ditalung ti ku Imam Syafi'i nah Imam Syafi'i geus ngitabkeun kitabna raudhah ka belah dieuna majmu belah dituna sarahna belah dieuna jadi Fathul Muin ka belah dieuna jadi Riyad tinggal di deuleu bae kumaha babandinganna namun maehan onta aya dina Riyad kumaha mun maehan sapi aya dina Riyad kumaha mun maehan embe aya dina Riyad kumaha mun maehan hayam engke kumaha jeung kumaha nah iyalah ayat nama ieu dikemas ku ulama lantaran urang mah lain ahli hadis lamun dina hadis mah aya ieu babandinganna jeung ieu ieu babandinganna jeung ieu ieu babandinganna jeung ieu nu mantek di dieu dijelaskeun sakadar para sahabat
wa qad hakama Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas mah seorang sahabat wa Umaru jeung Sidina Umar mah wa Aliun jeung Sidina Ali mah pinu amah bibadanatin mun aya jelema ngabunuh keur ihram teh ngabunuh manuk soari nu sok disebut ku urang manuk onta manuk gede bisa ditumpakan disebut manuk soari di urang mah koswari soari atawa burung onta eta teh mun urang keur ihram ngabunuh eta onta hiji tuh nang saya tak ieu tak keteranganana Ibnu Abbas Umar Ali Masya Allah kebelah dia sahabat keneh cuman waktuna wallahu a'lam